Sabab aya kawasana gawe mah di dieu teh. Ku bapa geus diserenkeun kabeh. Saha kawasa benda Pak Haji teh? Pak Karman ngaranna teh. Sakali deui sia nyakuan eta menang panen sarabat wae dah sia. Aduh dah sia goblok. Cacang siapa yang jiji. Aduh. Lain salah dulur, lain salah batur. Ngagugu nafsu mata langsung. Wir yang tinggali. Ieu aing da manoeana geus deh. Tingalikeun. Ngali ieu awakna kudu kieu da tingalikeun tuh. Darap sidakap sinukut tunggal mateni babahanan catur di. Catur arangeni ngopan. Kriya angan-angan sir budi cipta raksa. Imut kana Purwadaksi. Gandeng atuh sedih goblok. Yang nyebut goblok. Sama apa lo tuh? Orang ini angin pangandika. Mana? Engkau abi mah yang kawin deui. Blak saja Superman. Oh, di teangan tiata di teh di dieu geuningan. Ayo naon? Itu di teangan Pak Haji. Tuh hayang. Buru. Ganggu pae tuh sama. Tuh, nah pokok. Oh, lari wah teh. Kunaon ujang? Kunaon? Si Karman. Karman, wayang. Aneh, goblok. Man, Karman. Mana deh jelema teh? Teangan eueuh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah geuning nu ditutungguan ti tadi teh geus datang. Naon maneh make jeung mamawa wayang segala? Nang nimu juragan. Menang nimu ti mana? Di saung. Majarkeun teh aya dalang bangkrut cenah. Bawa we ieu wayang lumayan. Nah, maneh maman, heeh atuh cik eta meniku karoohan kana barang batur teh. Aya pencit euy juragan. Naon make jeung nanyakeun penciteun sagala. Ieu na we aya budak nakal. Eueuh. Kieu man. Bapa teh arek nanya ka Karman, ieu pagawean teh apa aya keneh, apa teu aya? Kebon karet anu ratusan hektar beres gan. Beres. Ari sawah anu di kidul. Sawah beres. Anu di kaler? Atuh kantenan rengse gan anu di kaler mah. Anu di wetan. Kumaha sawah? Rengse oge gan eta. Berarti lamun kitu mah geus hampir beres kabeh. Tapi aya gan teh. Anu 11 petak teh ning. Anu di mana eta Di Tonggo anu ka ditu gunung ka dieu gunung meninggan. Tah eta teh acan rengse gan. Ari caina mah nunah gan ngocor. Han jami teu aya nu wantuneun. Keueung hawana. Nah. Kabeneran pisan man. Kieu man. Di handap tuh nya aya budak keur neangan pagawean. Ngaranna teh si Ahmad. Ya. Tah, ayeuna mah ku Karman coba tanya budakna, nya. Sugandaekeun dititah gawe di dinya. Bapa mah sagala rupana geus nyerenkeun ka Karman. Ya. Tanya sok kumaha Karman we ayeuna mah. Sok jigra tanya ka itu. Aya di handap kan? Aya di handap. Sok. Siap lah. Gitu atuh.
Woi, balik Jang. Budak atau kolot sia teh Jang? Sedang weh, Pak. Lain. Ari disebut budak itu dah teh jigah kolot. Ari disebut kolot eta kopeana meni kopeah budak. Jung ni beureum deui. Miladi pidamelan maneh teh. Sumuhun, Pak. Aha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Ahmad. Kenjang nya. Bapak ngomong ye. Lamun maneh bener milari pedamelan. Kieu. Lamun maneh digawe anu ti ditu gunung, ti dieu gunung kumaha daek. Di sela-sela gunung. Jang, dengekeun atuh. Ari saung nama raos keur maneh keur heeh cai curcor ti dituk ti dieu. Ngan aya syaratna ieu teh Jang. Syarat kumaha wae, Pak. Insyaallah abi mah di mana ge kersa. Bener nya. Kieu Jang. Ti mimiti macul nepi ka waktu panen, maneh kudu tanggung jawab. Tuh bisa maneh gawe sakarep maneh. Yo, kudu wani pol. Nya. Pokona mah kurang leuwihna 7 bulan sanggup. Sanggup wae, Pak. Ari sanggup majang hama sanes kanten basmi kumane ulah higaning sato berit jeung sabjabana hama wereng babad pokona soalna lamun teu dibasmi eta teh nyieun susah kasalarea ulah higaning ayeuna hama wereng jalma ye nya lamun ngaruksak tetep kudu dibasmi teu bisa ayeuna lamun misalkan ngaruksak jalma teu dibasmi tetep kudu dibasmi. Yang ye komo tahun ayeuna mah tahun 7878 malah melak padi jejang kudu padi PUTW. Apal PUTW? Naon teh, Pak? Sia macek aing ge padi unggul tahan wereng. Itu PUTW teh. Tah jelma ye lamun bener muji syukur dibere kanikmatan ku pangeran jelas eta paraturan pamarentah teh kudu dibantu eta cirina jalma anu muji syukur. Sumuhun, Pak. Pan eta mah sadaya-daya salaras jeung palaturan Allah. Sabab efekna teh pan kana ibadah-ibadah keneh, Pak. Ayeuna lamun kajadian urang teh kalaparan, kumaha dina ngalaksanakeun ibadah, kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sejabana, kumaha urang rek ngalakonan sedekah jariyah, lamun keur dahar sapoe-poeana ge pan teu aya. Tah nu matak penting, Pak, urang teh neangan sumber ilmu ka Allah teh, ngamankeun nagara pan ibadah, ningkatkeun pertanian oge pan ibadah, malah laronda tengah peuting oge pan ibadah lin Pak. Bener gagah maneh mad. Ngarti geuning eta sia kana cara-cara hirup mad. Bener maneh lamun ngarti mah. Heuh, hayu ku bapak temongkeun sawahna yuk. Hayu sok-sok. Mas. Asya rek mana? Pan tadi di piwarang tipain ku juragan. Kos nu apal wae sia. Hik tukangeun aing. Cocok.
bro mat. Hila sa goblok ah. Kakak atuh lempang teh. Ayo. Sok ki. Sok. Man, tu tanya tu, kusia tu. Deket sawahna. Mohon. Mohon atuh jawab sete. Mohon. Sing tarik, mohon. Mohon Bapak. Oh, ayo bro. Adi. Kong seri sa goblok. Kong seri sia. Seri teh siap ya. Ya, Pak. Man, deket je sawah naik je. Tuh, kan dia naik ni mat je. Lah, gawe keun pisan sama ka aing lah. Tuh, di batu tuh, kos aing lah. Diuk didinya, di batu tah. Terus balik deh jangan itu. Diuk kan didinya mat, na batu. Capeknya. Aduh, mat euy. Aing mah capek mat euy. Istirahat lah. Mat. Sakedeung deui genep mat ye. Aya lah seberapa meter deui ka hareup. Wah, geus istirahat heula mat, capek. Turun naik unggah gunung ya aing ngajapkeun sia mat. Da sabenerna mah mat, aing geus curiga ka sia teh mat mimiti ge. Sia teh karek ge wau jeung aing geus ngagawekeun ka aing si Ahmad. Goblok sia. Ti mimiti sia datang ka Haji Hasan, jigana eta teh geus mau musibah keur aing mat. Geus musibah gede we ka aing teh kiamat subro mat. Lah aing Ahmad. Aing geuleuh teh nempo kopea sia teh mat. Ti kopea kot asa kitu goblok sia jiga beetle box teh naon tah. Cing ningali eta kopea ka dieu. Cing ka dieu ningali aing. Lah kopea naon ieu sia teh diseungceurikeun di jalan ieu. Hah? Abon yang carikeun eueuh? Tuh Pak. Aing tingali mun make ieu. Lah, mat tingali mah teh aing cerek jeung pamajikan aing balik ka imah kumaha mah teh di budak mah ngaku ka aing ge pake alah ieu kopiah kieu Ahmad Aisyah. Atuh make kopiah kieu keur naon Caci Ahmad goblok? Hah? Yeuh, pake deui cing. Ang neuleuh aing dah. Nyata aing Ahmad, kasep na goblok sate sate Ahmad nih. Aing geul kasep make kok eta tah goblok. Gada kocan itu Ahmad. Mad, ieu saung keur hees maneh ye. Paeh hirup ge dia mah ulah balik-balik. Keun ari urusan dahar mah Mad, ku bapa dianteran. Sore jam 3, tah mun beurang jam 11. Mohon Pak. Ieu sawahna ye. Bapa mah rek balik dewe nya. Mangga Pak. Sok tah.
Braja Musti, Batara Karang, Batara Sancang, Sapu Angin, Sapu Ijuk, Sapu Pare. Aing boga kabeh. Karman. Ayo naon. Astagfirullahaladzim. Aduh, Nah, saya teh Karman, ngalewas wae ka dewek teh. punten dunungan aduh. Aing mah sugan teh lain dunungan. Aya naon eta teh kan kasbon. Lain kasbon ulah waka kanu kasbon ieu mah pan keur catatan hutang tuh. Pagawe loba nu nganyuk. Sok buru ayeuna mah geura anteuran si Ahmad. Da sanggup geus asak. Meunang ngasakan biedoh. Siap, Bu. Astagfirullahaladzim aya sia. Di dapur. Kayak itu. Siap. Awas mun. Sia. Biedoh. Menang masak saha? Menang biedoh. Oh, siap atuh dunungan. Sok buru. Imah di ditu aya, ieu aya. Genah hirup kieu. Ka haji bakal 2 kali. 3 kali malah. 4 kali malah. Jadi haji Hasan. Kebon, sawah, si Karman. Dah, jongjon mereka. Cek. Hiling. Astagfirullah. Ngahalangan mah teh goblok. Kemana itu Mang Karman, Cek? Pan bade nganturan ka Mang Ahmad. Oh, bade nganturan. Gidigna ge kok cegah jawaraki itu, Cek. Nyanya atuh. Ilmu nage sagala aya. Oh, sudah Ilmu nage cigon dewahan. Taji malela. Cikangkongan. Braja Musti sagala aya. Cimande. Gaya Kang Karman nya. Asor patriot yo ajar wanita Muhammad Jinil Muhtar wa Alihi Athar Ashabihi wa ahya Madadani. Man, Ayo naon, Pak? dikira dahar ye. Ieu sanguna ye. Mun keun we teh simpen di saung. Oh, tadi dia nya. Mun, Apa mah rek mulih dewe. mangga, Pak. Oh, tah. Korek-korek liang cai. Budak pendek incak tai. Korek-korek liang belut. Budak leutik gede hitut. Alah, meni geunaheun kitu euy. Ieu liang belut na teh nyangut-nyangut ya teh. Gila ieu mah. Wes nyangut euy. Woi, tarikannya mantap. Woi. Ah, gede cenah nama ieu mah euy. Gede. Ih, berat kieu euy. Berat. Kumaha ieu teh? Burulah. Ka dieu. Woi, tarikannya mantap. Woi, tarikannya mantap. Woi, tarikannya mantap. Oh, tarikannya mantap. Ya. Oh, tarikannya mantap. Tarikannya mantap. Mantap Oh, Gusti ya. Allah Akbar. Karman di baju aja di mana? Jangan mana? Itu baju aja Nang nyisihin urang gitu. Tarikan
Gerakannya mantap, tarikannya mantap, dorongan aing tak mantap. Sia tak goblok. Unggal aing ngalangkung na aya wae babengok sedek. Tuh di mana? Labok. Nu jadi saksi bangga sumpah. Doakan tresna waktu hari